wajadanu samrati taati. Nah hikmah nu lain dari buktina buahna taat ajilan karasa di dunia keneh. Eta basairul amilina pambubungah hiburan kajalman waya kadaek biwujudil jazai karena buktina ayana babales ajilan di akhirat. Ini sebagian janji Allah bahwa setiap amal ibadah di syariat ku Allah bakal dibales. Dek ganjaran sholat, puasa, zakat, mengahaji, cek Allah teh bakal aya balesan ke di akhirat. Nah Al-Quran hal jazaul ihsan illal ihsan. Balesan ana suatu kebaikan di dunia bakal dibalas ku ganjaran di akhirat. Tahker menyatakan bahwa Allah bakal malas ke sebuah ganjaran di akhirat, atau pegawaian dosa bakal dibalas ku pegawaian siksaan di akhirat. Wajadanu samrati taati, di saat orang ngerasa ngeunahna dina bakti ka Allah, betahna rasa taat ka Allah, eta teh tina sebagian pambibita, bagian pambubungah amilina jalma anu ngalaksanakeun kana taat kabeh. Biwujudil jazai ajilan, karena buktina aya babales ajilan di akhirat. Kalau teh salat teh berjamaah ganjaran 17 kayak di akhirat. Diberi rasa senang yang diberi rasa bunga di negara waktu ngerasakan taat eta teh basair pambu bunga bere hiburan ku Allah. Sebagian anu babales wake bakal dibikin di akhirat. Lamun hoream berat capek sibuk eta mah jauh kau mah ngerasakan tenang tinggalin kewajiban Allah efek nah jadi saat jelema ku Allah diberi gontang diberi nyaman tinggalin kewajiban terus betah ngerasakan kewajiban ngelaksanakan kewajiban eta teh pambubungah di Allah hiburan karena yen bukti nambah balik kayak di akhirat. Lanjut dari gampang atau mah anu rada ya mata layak lama saja anwarul qulub anu kedua di mana karasana gitu saya hati di kumaha gitu. Kaifa tatlubul ibadu ala amalin huwa muttasidikun bi alai. Kaifa tatlubu rekumaha nyuprih anjeun ala ibadu kana buruh ala amalin kana hiji pagawean. Wa eta amal eta muttasidikun anu pamere bihi kalawan amal alaika ka anjeun. Kaya patat lubure kumaha mentana anjeun al jazaa kana satu balasan ala sidikin kana kairasan ala sidikin kana kehusuan mun salat ala sidikin kana teu hayang puji teu ujub da eta ala sidikin dina suatu amal wariyata Allah eta muhdi anu ngahadiahan ka eta sidkin ilaika pikeun anjeun
Kaepatat lobo. Coba bayangkeun rek kumaha bisa mentakna anjeun meminta sesuatu, menginginkan sesuatu al-iwado karena buruh gajian, ala amalin karena pagawean anjeun anu geus dilakukeun salat. Wari Allah mutasodikun bihi, Allah teh anu mere bihi kana eta pagawean salat teh alaika ka anjeun mere ya. Iya, orang sholat kalau beres sholat, kena orang sholat kalau minta ganjaran kalau teh. Lamun orang gawe kadunungan, minta gajian kadunungan kan pantas. Karena dunungan geus diuntungkan ke orang, naon gawe. Karena Allah mah diuntungkan. Gawe lagi ke urang dan minta gaji teh lamun mah aya kata nguntungkeun jeung aya kata ngarugikeun, misalkan dunungan. Lamun urang gawe dunungan, urang untung ku ayeuna urang bakal boga gaji, dunungan untung karena geus dibantuan gawe. Tah di saat urang mantuan gawe ka dunungan, kan dunungan teh geus dibere keuntungan, gaweanana tereh ku urang dibantuan. Baru dunia urang nampak minta gaji ka dunungan wajar. Karena geus diuntungkeun ku urang. Lamun urang teu gawe di dunungan, apakah aya nu dirugikeun? Aya. Urang rugi teu boga duit, dunungan rugi karena dari bantuan gawe ku urang jadi telat. Ai salat, urang salat kalau apakah Allah bakal tambah karena urang salat kalau? Moal. Terus urang teu salat, apakah Allah bakal rugi? Ku ayeuna urang teu salat, moal. Da salat balik ka diri urang, teu salat balik ka diri urang. Ayeuna urang salat ka Allah. Nges salat ka Allah teh nyaho salat teh dibikeun ka urang, teu nguntungkeun Allah, urang minta ganjaran ka Allah. Asa kacida gitu. Nya dibere, nya ngorobokan. Terus kumaha? Am kaepatat lubur kumaha bisa meminta na urang ka Allah al-jaza kana suabu balasan ala sidkin karena di saat urang salat bisa usuh, di saat urang sedekah bisa ikhlas. Agusti abdi teh salat teh tos usuh minta deui ka urang teh ka Allah. Gusti abdi teh sedekah teh ikhlas minta deui ganjaran ka Allah teh. Wa huwa ari eta kehusuan kaikhlasan teh yang kapuji teu ria teu ujub teu takabur. Muhdihi hanya suatu hidayah petunjuk di Allah ilaika ka anjeun. Urang bisa salat karena disalatkeun ku Allah, urang bisa husu karena geus diberi husu ku Allah. Hayo minta ka Allah. Asa kacida gitu. Mendagan seseorang si A keur nganggur, ditanya ke si B, hayang duit teh hayang tuh gawe di si C. Pas si A teh gawe di si C, nah tiba-tiba geus gawe di si C minta gaji teh ka si B. Sakacida gitu, nya dibere pagawe dituduhkeun pagawean, geus dituduhkeun pagawean minta buruh, nya minta buruh mah kanu gawe rek anu didudungan rek oge. Lain kanu nuduhkeun gawe, ta Allah teh cek Allah teh anjeun hayang salamet, sok atuh salat. Anjeun hayang salamet, sok atuh puasa. Allah hanya menunjukkan bahwa keselamatan aya dina jalma nu sok salat, bahwa keselamatan aya di jalma nu sok puasa. Atuh mung salamet kumaha dinya cek Allah teh. Rek salat heug teu kada urang mah marugi, rek puasa heug da urang mah marugi. Dan lamun anjeun hayang salamet teh atuh salat. Tengah teh salat ku Allah ditunjukkeun minta ganjaran di ka Allah, aduh cenah. Geus mah dituduhkeun nampak di situ. Kaya gampil ya mah, kayak patat lo boleh waduh.